Balak balabar kawat burinyai, Kabupaten Bandung kaasup kana wewengkon di Bandung Raya, anu nerapkeun palaksanaan pembatasan kagiatan masyarakat atau PPKM tingkat 3. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mitutur, ihwal inyana rek ngaluarkeun peraturan bupati, pihakna masih nungguan Inmendagri ti pamarentah puseur, ku alatan eta inyana, tangtu bakal nyieun batasan ngaliwatan perbuk. Tapi kurang leuwih gambarana, mimiti vaksin kudu dilaksanakeun, utamana ka lansia, anu komorbid, anu boga panyakit bawaan, cek Dadang Supriyatna waktu ditepungan di Gedong Dinas Soreang Kabupaten Bandung, dina Salasa 8 Februari 2022. Dadang Supriyatna nu nelah digentra Kang DS teh ngajentrekun, pikeun masyarakat khususna lansia jeung nu boga panyakit bawaan, kudu cicing di imah jeung di lingkungan sejenna, kalawan ulah hilap nganggo masker. Kang DS mitutur, yen ayeuna inyana parantos nyiapkeun ancang-ancang, ngeunaan larangan mobilitas masyarakat, batasan ganjil genap rek dilaksanakeun. Ngeunaan pembelajaran tatap muka atawa PTM, ayeuna di Kabupaten Bandung teu aya laporan ihwal nu katarajang sasalat COVID-19 di lingkungan sekolah, tapi PTM di Kabupaten Bandung masih keneh dilaksanakeun, kalawan kapasitas 50%. Pikeun PTM mah masih 50%, tapi vaksin teh eta wajib. Kang DS ngembohan, yen ayeuna inyana bakal nalungtik di lingkungan sekolah, hal eta dilakukan pikeun nyegah mahabuna sasalat COVID-19. Inyana oge bakal ningali nyebarna Omikron di Kabupaten Bandung, mun geus katembong, ngan sampelna inyana rek nyokot ti sababaraha sakola. Contona, tina jumlahna 100, tetelangan aya 10 atawa teu aya pisan, ieu teh bakal jadi indikator pikeun urang balik deui ka tingkat 2 atawa tingkat 1. Salian ti eta, Kabupaten Bandung kungsi ngalaman kakurangan stok vaksin. Ku alatan eta, ayeuna pihakna geus menta deui ka pamarentah puseur, pikeun stok vaksin di Kabupaten Bandung. Stok vaksin kantun 4.600 dosis, inyana geus menta ka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, supaya langsung ngintun, margi aya sababaraha vaksin K2, kanggo lansia, sareng vaksin pikeun booster. Insya Allah urang gawe bareng jeung TNI Polri, serta para patugas kesehatan oge bakal terus ngilu bajuang. Mangsa anyeuna dumasar kana itungan fasilitas kesehatan atawa Vaskes, kira-kira 82%, lamun NIK 84%. Sakitu kapihatur ti langit Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.